Bang budak teh. Tadi bawa ka dieu motor teh. Hapunten ah. Ladung euy. Ah. Kumaha? Saya rokok ah. Rokok naon? Wis. Rokok naon tuis teh? Ih, emangnya rokok tuis. Pais meureun. Aduh. Ieu teh warung eta napi emang ah. Kita ya rokok tuis mah di dieu mah. Anjing, tukang dagang teh. Bawa rokok tuis. Ya rokok naon atuh ah? Rokok tuis mah. Age pais meureunnan lain rokok tuis. Age Jesi kretek arek. Anjing teu level. Ieu sampurna we. Kumaha bolehna? Bungkus atuh. Nah. Dong, sampurna mil. Oh, sampurna mil ah. Sabaraha? 35 sampurna mil mah. Oh, Siap. Aing teh. Kumaha arek meuli? Meuli ganyu kitu teh. Meser ah. Da aya tadi ge artos teh 50 abi teh. Meuli lagi mah teh. Ganyu da temer wah. Pai basa cek kolot kudu hudang cek isu. Ameh rezeki teh dipatok hayam. Ieu aing hudang ti jam 5 ngan setengah 2 anger we eueuh rezeki anjing. Mangi duit euy. Bener mah rezeki anak ganteng. Keran belum? Aing teh beli rokok bieu teh. Ieu sampurna mil dan bisa eueuh. Pokok cenah teh. Murah, siamalin biasa kita remah duit. Oh, sok atuh. Asli urang ngapokok euy. Duh, aing karunya di euy. Ieu ku aing teh dibere minjem karunya mal ubin meureun. Lah, ku aing pangmayarkeun lah. Meuli rokok naonnya sabaraha? Ieu euy, sampurna mil. Ku aing bayar. Hampur atuh. Urang utang ka mana atuh nya? Sabungkus? Jeung kamari we hijikeun. Oh, kamari teh sabaraha? 30 mun salah mah. Anjing gede hutang aing teh euy. Kena we eta mah kes urang bayar. Sabaraha? 35 itu sampurna mil teh. 35. Yang sudah berarti 15 deui nya. Karena magdungkeun setengah. Ya, atos dibayarnya. Mohon sok. Kadewe gini gitu deui aja. Mun punten. Da tadi teh nyenak kartu sa. Yuk, urang mana? Dong ah, balik dong. Ayo, gas. Tadi nama aing rek meuli rokok Marlboro malah meuli Magnum. Rezeki si rezeki tapi duit pamait.